Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang palawargi sadayana. Tepang deui sareng singkuring Kang Asep nu baris ngalajengkeun carita tamiang melit kabitis. Kumaha jajar cariyos salajengna mangga gera barandungan ku sadayana wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun sababaraha poe ti kajadian eta di tokona Kobeng Cut. Harita teh keur eueuh nu meuli. Kobeng Cut keur lantrak lintrik di jero toko nempoan balanyaan bisi aya nu kurang. Hatena keur guligah bunga sabab tipu dayana hasil si Bahlil nu diolo ku manehna 100 juta jadi 200 juta. Saluyu jeung nota perjanjian anu leungit ku si Bahlil. Harita manehna ngagandong leungeun bari haharidingan. Hayya, oe makabedah hasino gede yo. Bunga oe, aduh, bunga pisan yo. Ling lingok kekasihku. Oe bunga yo. Pamajikan oe kudu nyaho yen oe menang milik gede ti si Bahlil ha. Di mana pamajikan oe tadi? Mama kenaon mama? Kamana cenah si Kelis teh eueuh? Mama kenaon yo? Aduh kidu ngilu bunga kasih papa yo. Ceuk Kobeng Cut bari nyampeurkeun pamajikanana nu keur diuk nongton televisi. Aya naon Koko? Koko aya naon? Bagi-bagi atuh keur bunga teh Koko. Bagi-bagi ka mami. Ceuk pamajikan Kobeng Cut bari lungak-lingek hayang lana lene ngan tenepi sabab manehna mah diuk dina kursi. Ari Kobeng Cut leumpang keneh. Maklum, ieu pamajikan Kobeng Cut teh ruruntuk awewe. Nu kitu moal disebatkeun palawarginya lih kirang sae. Pok harita Kobeng Cut ngomong ka pamajikanana. Hayya, oe kemenak kabungahan ye mami. Bunga naon Koko? Bere nyaho atuh mami. Denge ke ku maminya. Kamari teh aya si Bahlil ka dieu nyiem duit ka oe 100 juta. Nganotana teh leungit. Maka ding perjanjianna teh jadi 200 juta. Bari tiap bulan oe menang kauntungan 6% ti si Bahlil. Kabayang ku mami betapa we bungahna dina poe ieu mami. Hayya we bunga mami. Ku we mami dicium sabab we kemenang kabungahan yo. Ceuk Kobeng Cut bari celengok nyium pamajikanana teu era-eraeun. Maklum ucing gering jeung ucing garong dipanggihikeun teh loyog pisan lir ibarat pariuk mangih kekeb. Ari pamajikanana ngadenge kitu teh teu bunga sabab manehna nyaho ti tatanggana meunang beja ti dulurna. Yen si Bahlil geus eueuh malah mah imah si Bahlil teh ancur disapu angin. Atuh ku kituna pok pamajikan si Beng Cut harita nyarita ka salakina. Koko mah ketinggalan zaman. Can nyahonya Koko si Bahlil teh geus teu aya, geus koin. Tong heuleuy mami. Panci kene ka oe pangi make moto alus kene. Koko danguin ye. Dengein ku Koko. Kamari teh bimamin ngomong ka mami. Cenah mah si Bahlil teh keur make motor. Aya anu nyahoeun. Harita teh kabawa ku angin gede. Motorna teh ancur cenah dibuntang banting angin. Malah mah salaki bimamin nyahoeun pisan keur ngarona. Imah si Bahlil teh Koko geus eueuh ancur disapu angin. Malah mah bubuk jeung tihang-tihangna. Kada tong bunga sorangan ai Koko. Mami yang lebih tahu ye. Ceuk pamajikan si Beng Cut ngomongna loba gaya. Tapi Kobeng Cut mahina teu percaya kana omongan pamajikanana.
Maklum maneh nama Cina Toto. Tara gancang percaya karena omongan batur lamun can katingali bukti. Nah, Mami jejeuna eta ngaheuleuyang ka koko meuleuh. Pat koko nu nyaho si Bahli mah hirup kene can poe ya. Ari Koko, buktikeun jeung ku Koko. Jing, ini kalau si Bahlil, tempo ku Koko sorangan. Hek, ku owelek ditingali. Owe yakin si Bahli can poe ya. Pasti aya kene keur menikmati duit di owe 100 juta. Pan geus ngomong ka owelek dagang jaket kulit jeung topi ti Garuh ah. Jing gue tempo ku Koko ka itu. Malah yang pipileun mami mah keur asik lalajo dangdut karesep mami. Ke mami rek goyang hareupeun Kokonya. harita Kobeng Cut teu panjang mikir. Tuluy ngaluarkeun motorna 3 rasi, motor gede kamemetna. Beratna moal kurang ti 2 kintal. Gerung motor dihirupan, hius maju nuju ka lemurna si Bahlil. Kobeng Cut anu keur ngadius dina motor manehna mawa kapanasaran anu gede, hayang ngebuktikeun bener jeung henteu ngeunaan beja ti pamajikanana. Atuh dina mawa motorna teh istuning satakar kebek hayang buburu nepi. Sanggeus nepi ka tempat nu dituju, Kobeng Cut maenah tananyakeun ka jalma anu pareng panggih di jalan. He, he eta nu badag kan dia sakedeung. Orek naros he. Ceuk Kobeng Cut bari ngagupayan hiji awewe nu keur mangku anakna. Eta we nyamperkeun ka singkot bari pok nanya. Aya naon? Babah, rek neroskeun naon? Ceuk eta awewe. Kieu ce, aduh eta ece awak mun sagede kitu. Mun sarua jeung motor oe. Aduh, hampura ce. Ceuk si engko heureuy ti ditu nama. Tapi eta awewe teu malire, sabab nu ngomongna babah teu pati ngarti si ece teh. Ece, ali eta lolompokna si Bahli palimana. Oe rek ka imah si Bahli lah. Oh, imahna Bahlil. Tos teu aya. Babah, bumi nama. Ceuk si ece. Tong heuleuy ece, kowe beusi ditabrak ke. Ditabrak naon? Da teu heureuy abdi mah. Memang imahna geus teu aya. Si Bahlilna ge duka ka mana teu kanyahoan initna. Ceuk si ece. Memang manehna mah ngomongkeun nu saayana, tapi si Beng Cut anger teu percaya, kalakah nyureng ka si ece. He ece, tong heuleuy nya. Oe mah ieu serius ngomong. Dari ieu, oe nanyakeun imah si Bahli palih mana. Oe mung diheulayan ku ece. Oe lusuh ye, lusuh ce, lusuh we. Nya lusuh mah ganti we atuh. Lain lusuh lusuh. Bubulu hayang bubulu nepi. Ceuk Kobeng Cut menit teu dower-dower we bibirna ka si ece teh. Atuh si ece teh eleh deet, manehna nuduhkeun di mana lelemah imah si Bahlil anu ayeuna tinggal urutna. Tak engko, ayeuna kapalih dieu nya. Lempeng heula, engke ngaliwatan kanang domba. Engko mengkol ka kencanya. Awas, tong nanyakeun deui bisi dihitutan ge ku ece. Ceuk si ece ngomong kitu ka si engko. Nuhun. Kemun balanya ulah kamana-mana ka toko we nya. Ngenakeun ye Kobeng Cut ye. Nu gaduh toko sisi jalan teh geuning palih handap. Ceuk Kobeng Cut agul sabab manehna hayang kasohor di lemur eta. Sanggeus dituduhkeun ku si ece, harita Kobeng Cut ngajalankeun deui motorna lalaunan muru ka tempat nu dituduhkeun ku si ece. Matak sakedeung ge geus nepi. Kobeng Cut harita manehna rarat-reret nempoan sabeurereun eta tempat. Memang eueuh imah nu aya iwal ti taneuh nyeblok lir balong. Nya eta tempat urut imah si Bahlil. Ku Kobeng Cut kaciri jeung katempo jelas aya imah anu geus ancur, tihang bubuk kenteng ancur bilik pasolengkrah, malah awi ge bareulah lir di amuk gajah. Hayya, na teu heuleuy kitu si ece teh.
Bener gitu ya imah si Bahlil. Imah lusa kali imah alus. Pan si Bahlil teh goblok dah saya kene. Cek Kobeng Cut ngomong na campur sabab manehna can paham pisan kana bahasa Sunda. Keur kitu lar aya budak ngaliwat atuh ku Kobeng Cut harita dipegat. Jang, Ujang, kaja sakedeung. Owe dek nanya, Jang. Cek Kobeng Cut, eta budak ngan saukur nyamperkeun, tapi henteu ngomong da teu ngartieun kana bahasa si Kobeng Cut. Jang, owe dek nanya, ieu bener di mana Kang Bahlil? Cek Kobeng Cut, eta budak ngan saukur ngajungjungkeun dua tak-takna, tandana teu nyaho atawa teu ngarti kana omongan Kobeng Cut. Atuh Kobeng Cut ngan saukur gogodeg, bingung ku pilampaheun, tapi manehna percaya kana omongan pamajikanana yen si Bahlil teh geus eueuh, sabab buktina ayeuna imah si Bahlil geus ancur. Jeung manehna percaya kana panuduhan si Ece nu panggih di pengkolan tadi. Huleng Kobeng Cut ngahuleng miraga meneng, sirahna karasa lieur, dada karasa ngahanju, deg-degan, ratug taya papadana, tutunggulan teh kasebutna. Haduh hayah, kumaha cumereud duit owe 200 juta eueuh. Si Bahlil geus pae, imah nage ancuh. Owe meunang naon atuh ti si Bahlil. Haduh, Tuhan, aduh, Tuhan. Jantung owe, aduh. Si Bahlil nage geus eueuh, imahna eueuh berarti duit owe ge eueuh 200 juta. Hayya, duit owe 200 juta eueuh. Cek Kobeng Cut teu karasa awakna ngagubrak sabab leuleus mikiran duit 200 juta nu leungit imah nage moal kapuluk tetela. Pikiran anu tetenang ngakibatkeun ieu panyakit jantung si engko jadi darahna naik sabab si engko boga panyakit darah tinggi jeung jantung. Akibatna awak anu gemrot ieu namru dina lelemah urut imah si Bahlil. Si engko nasibna pikurunyaeun awak anu gemrot ieu katinihan motor anu ngagubrak ninihan kana awakna. Mangkaning ieu motor gede teu kurang ti 2 kintal. Si engko ngan saukur bisa molotot bari ngarangahkeun leungeunna. Hayang ngagorowok teu bisa ngagorowok, ti corona mengpetan jantungna keur jadi. Kitu palawargi nasibna Kobeng Cut dina mangsa harita kaleleban ku duit nu diinyeumkeun ka si Bahlil. Cag urang tuna. Pamiarsa sadaya, malikan carita nu katukang nyaritakeun sena nu keur tawasul di pasantrena Mama Ajengan Ali anu dibaturan ku Ece oge dideudeuh ku santri Mama Ajengan nu jumlahna 400. Harita sarerea tawasul kalayan khusyu nedapi tulung tinu Maha Kawasa, sangkan manehanana bisa cager tina panyakit nu diakibatkeun ku galonggeng ti siluman cadas badawang. Waktu tuluy maju teu karasa harita teh tawasul dimimitian ti jam 8 peuting cacap tepikeun ka waktu datangna subuh. Teu wudu sarerea ngarasa bunga sabab tawasulna ngahasilkeun hal anu memang saluyu jeung kahayang sena. Harita sena lugai tina silana bari ret ka Mama Ajengan anu geus nyekel gelas rek nginum. Kumaha Jang? Beres. Naon ayeuna nu karasa? Ceuk Mama Ajengan bari regot harita anjeunna ngaleueut.
cai nu aya dina gelas. Alhamdulillah mama, hampang karaos ayeuna ku abdi. Syukur atuh ari kitu mah. Artina paminta urang diijabah ku Allah. Sok ayeuna mah urang salat subuh heula. Yuk urang ka masjid urang berjamaah. Cek kumaha cangkeul cek. Ceuk mama ajengan nanya ka Ece anu heta keur ngasupkeun Quran kana kantongna. Alhamdulillah mama, ari cangkeul mah henteu abdi teh. Ngan ieu soca rada tunuh mama. Ceuk Ece nu memangna panonna cepel teu kuat ku rasa tunuh sabab kakarak ayeuna maca Quran sapeueuting. Alhamdulillah tapi kitu oge ka asup ibadah anu gede keur manehanana. Kere tunuh mah ke sarelah geus salatnya. Ayeuna mah urang salat heula ce euy, urang berjamaah sadaya jeung Mama Yu. Ceuk mama ajengan bari tuluy kaluar ti imah muru ka masjid anu harita geus pinuh ku anak santrina. Santri keur sholawat nungguan mama ajengan nu rek imaman. Teu kacaturkeun anu salat subuh. Nu jelas harita mama ajengan jeung barudak santrina ngariung di masjid. Dibaturan ku Sena jeung Ece milu ngariung di eta masjid. Barudak mama rek ngucapkeun nuhun syukur alhamdulillah nuhun ka Allah Subhanahu wa taala. Nganuhunkeun oge ka hidup sakabeh nu geus mantuan. Mama tawasul penting tadi urang jeung geus ibadah gede barudak. Sabab tawasul urang nyageurkeun panyakit anu dikirim ku siluman kajang Sena. Ku kituna omat keur sadaya mama mere beja sing tetep deket ka Allah sangkan urang jauh tina bara bahaya nu diakibatkeun ku siluman anu jahat. Oge kajang Sena sok ayeuna mah geura mulih ka bumi, geura wawartos ka tuang ibu, yen hidup ayeuna geus cager. Kalonggeng anu dikirimkeun ku siluman geus leungit, arek ngenong heula atawa arek langsung balik yo. Mama malin ngusir, ngan bilih tuang ibu dedeupeun kasep. Ceuk mama ajengan, dah abdi mah mama tos sampang. Abdi bade mulih heula ka lembur nanging upamiku mama di Widian mah abdi hoyong masantren di dieu mama. Ceuk Sena manehna kabita ningali santri nu sakitu lobana. Manehna hayang leuwih jero dina ilmu agama ku cara masantren ka mama ajengan Ali. Mama ajengan Ali bungah sabab geuningan Sena aya niat rek masantren di manehanana. Ya ari mama mah bungah nu aya kasep. Sabab masantren teh alus pisan, bisa nganelan kana ilmu agama. Sedengkeun ilmu teh dibutuhkeun keur ibadah kasep. Da iman tanpa ilmu bakal goreng akibatna. Komo lamun ilmu tanpa iman eta leuwih goreng deui akibatna kasep. Sok we rek masantren mah ka dieu, hek mun bisa mah anteur ku inung hidup. Arah puguh meureun ke obrolanana jeung kolot mah nya. Ceuk mama ajengan, anjeunna miwarang sangkan Sena datang jeung inungna nu dipalar sangkan puguh silaturahmi na ari kolot jeung kolot mah. Sena mahna bungah sabab ditarima masantren ku mama ajengan. Lamun abdi masantren kumaha mama pan abdi geus kolot meunang. Ceuk Ece, Ya cek teu kaugar ku umur ai niar ilmu mah euy. Sabab ari niar ilmu mah pan teu mimiti dijurukeun tepi karek dikurepkeun. Teu mimiti diais tepikeun ka dipais urang teh. Sok we arek milu masantren mah ceh gae sok ku mama ditarima euy. Alus nuhun nu aya. ceuk mama ajengan, jembar pisan hatena. Najan Ece geus kolot oge ditarima rek masantren mah. Sanggeus pupulih tur nganuhunkeun ka sarerea. Harita Sena miang muru ka imahna teu poho nganuhunkeun ka mama ajengan. Sanggeus munjungan ka sarerea mabral harita Ece balik dibaturan ku Sena dina motor. Ayeuna mah Sena nu mawa motor lain Ece. Ece dibonceng ku Sena. Alhamdulillah ku hasil tawasul
Sena jag-jag deui panyakit nu aya dina awakna leungit peuting tadi. Sakitu nu kapihatur pidangan carita tamiang melit kabitis pamugi ieu carios sing janten enteung kanggo palawargi sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang engke dina carios salajengna sing kuring Kang Asep direncangan ku Mang Hamim Sumpena ngahaturkeun Mang Rebo-rebo nuhun kanggo palawargi sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.